Tangtos kaum muslimin sadayana ngagibeg ku pribados disebatkeun sagala persoalan di alam dunia henteu aya nu enggeus. Saliwat mah siga ngaleungitkeun kana jasa manusia sanes. Urang buktoskeun nya ku pribados. Setiap budak nu lahir ke alam dunia dipika nyaah, dipika deudeuh, dipika cinta ku inung bapana. Dibuai, dibelai, dikasih, disayangi, diciuman bakat ning ku nyaah. Pertanyaanana, naha sakabeh budak dibuai, dibelai, dikasih, disayangi, diciumi ku orang tuana? Henteu. Da seueur murang kalih anu teu kungsi meunang nyaah inung bapana. Malah teu saeutik jalma anu teu kungsi wawuh jeung rarai ibu ramana. Borosot leos balik deui kana asalna. Teu enggeus eta teh. Persoalan leutik tapi ku Allah dihitung kabehanana. Eta jalma nungtut ka Allah Rabbul Alamin dina poe kiamah. Abdi cucu incu Nabi Adam, batur incu Adam. Naha ari batur dipikanya ku inung bapana. Ari abdi mah boro-boro dipikanya Gusti teu nyaho di rupa-rupa acan anu mana inung abdi. Ceuk Allah ulah leutik ati ku kami bakal dianggeuskeun pagawean maneh anu can enggeus. Prok wae diamprokeun di akhirat. Jeung inung bapana mun sarua alusna tuh longok inung bapa maneh aya di surga kami kakarek tepung. Mun sarua goreng patutna buru-buru tepungan inung bapa maneh keur kekerbekan dina neraka kami baturan ku maneh prok wae diamprokeun tah kakarek enggeus. Kaum muslimin sadayana lumrahna di Indonesia nu nikah teh di mana jajaka ka gadis bujang ka parawan. Parantos kawin gadis ka jajaka parantos. Na unggal lalaki kawin ka gadis kitu henteu. Da teu saeutik lalaki nu ti mimiti hirup dugi ka maot teu kungsi nyaho renghap ranyugna gadis. Malah teu saeutik jalma nu can ngajaran sare jeung awewe. Pan teu sakedik jalma paeh bujang-bujang. Engke teh nungtut di akhirat abdi jalema batur jalema, abdi lalaki batur lalaki. Ari batur boga pamajikan malah ka gadis. Ari abdi teu kungsi ngajaran sare jeung awewe mana keadilan Gusti. Ceuk Allah ulah leutik ati da kami teh nyieun gadis teh lain di dunia wungkul, nyieun parawan teh lain di dunia wungkul, di akhirat oge nyieun. Tuh gadis kami gereyek menang nyieun kami di akhirat pek geura oyag-oyag ku maneh di dieu kakarek enggeus.